Cia-cia teuing ngirup. Jangjek kade heula jangjek. Naon cek? Dek curhat eueuh jangjek dek curhat. Mun curhat naon cek tong sarara deh kitu tah. Anu damel hese ngobrut Mister Payu eueuh teh live TikTok eleh wae ka coleng terus sampai ka pinuh kieu rarai aduh. Nah emang baheula eueuh kumaha mengubrut baheula. Baheula mah jangjek karek ngalagenep juta wae mah tuh. Sakali ngadengkak we. Ngaan cece. Nyukeun solusina Atuh cobian genep juta teh sekali main genep juta teh. Sekali ngadengkak belas entos we. Cobi atuh ai kapungkur kantos genep juta sekali blos gitu mah anyukeun ku eceu anyukeun. Mohon jangjek baru dianyukeun aya mah dibikeun oge tos teu daraekeun sidik oge mohon. Coba tuh jangjek pamelariankeun. Wios genepan oge ece mah dikreditkeun sabulan sakali 2000 ge wios. Anjir. Si ece nya anak gitu mah. Daripada kitu mah ece mending keneh gawe. Rek ngojek ka abi ece. Nanti ngojek kumaha? Ngojek ya mah mahal, hargana ge ngojek teh sekali ini teh mahal. Ece ngojek. Ece arek ngojek. Anda gua motor, tuh motor. Bae motor nama nu abi ce motor nama bare ngojek. Besok atuh yuk kumaha? Ngojekna ngojek jangjang kapal ece di ditu bisi bade jog maneh cokot lah. Gusti agung ndak ngarat. Jangan lupa like. Khadijah, mutinjak. Kurang nguruskan kuya batok. Lain bal maneh boga duit tiis teu. Buat tiis naon, make jeung duit tiis aing taraneun duit na kulkas. Maksud aing teh duit simpenan, ieu mah duit simpenan. Nya duitnya disimpen mah nya digigiwing sia. Maksud aing teh duit teu kapake lah, duit teu kapake. Bisi maneh boga. Nya duit mah kapake atuh kabeh oge sia kecuali duit nu geus teu payu duit baheula. Anjing musingkeun ngomong we sia teh moal mere nginjem duit ka aing atuh kitu cenah mah. Kitu aing ngarti mah. Ieu tah ngarti. Musingkeun Juga goblok anjing kuya aing. Jangan lupa follow. Pak, beres itu ya paling dia aya jasa penyembuhan virus vaksin AstraZeneca paling dia. Pak. Sanes virus AstraZeneca di dieu mah ayana di dieu mah virus penyembuhan jasa penyembuhan virus AstraZeneca Bapak. Bilih bade. Apa ieu teh? Aya efek sampingna naon wae eta tina AstraZeneca eta teh? Ieu peredaran darah kot asa geus baraku kieu kena saku, baraku kena ieu oge, beku ieu oge. Sanes AstraZeneca Bapak saur APG. Jadi kieu AstraZeneca teh dalam dokumen pengadilan sanes pengadilan mengakui vaksin COVID-19 buatan dapat menyebabkan efek samping langka seperti pembekuan darah. Iya jadi pembekuan darah teh nu beku nama saukur darah. Urusan beku saku jeung beku tulang kehead mah eta mah urusan Bapak, sanes urusan abinya. Pilih bade Bapak dek milih jasa nu mana, anu secara instan atau secara alami. Oh gitu. Aya ta mirah nu mana eta nu alami eta napi nu instan? Nya aing mirah mah mirah anu alami, masalah mirah mah cuman aing nu masalah instan mah pan ieu teh tergantunganna bakal cepat kitu penyembuhanna beuh nu bade nu alami atanapi nu instan ku abi ke diwartosan. Bade nu alami wae mirah nu 50.000. Nu alami wae tuh nu alami. Soalnya selain ti darah anu bieu nu beku teh saku oge beku jadi nu alami nu mirah. Kelaresan Bapak, ari urusan anu alami mah abi teu aya anu anyar sadayana ieu second anu alami mah mung tinggal hiji deui 50.000 teh mung tinggal hiji deui engke we ku abinya nu alami mah enak Bapak antosan di luar urang ngangge acara nu alaminya siap antosan. Iya Bapak kan pendarahan beku ya pendarahan beku cepengan iya anu 50.000 secara alami iya secara instan. Iya kumargi pemanasan Bapak darahna beku iya tiasa mencairkan pendarahan Bapak mangga diaturannya
tungguan tepi ka modar bapak panas setan. Jangan lupa follow. Ih ngeunah euy seru lapat teh. Bet minta aing bet. Gimana? Ti hanap aing minta minta lapar. Naon itu? Minta mie aing lapar. Geus ulin teh itu mah. Tempat tuh keren mie, manya ngobrol Batak, nama sang Batak. Aing bieu ngomong kitu, aing minta. Siapa penta awak jag kene umur ngorak kene penta kebatur serius Siap we anjing. aduh ya kumaha ya aduh tolongan Jangan lupa follow, like, komen. ya pakai sedikit Aya anjing. terus mana Oh, aing kita mantok deui we. siapa tuh bin bayar heula kan Pangmayarkeun pakai teman mah aing teu boga jang udud atuh. Dasar busiat. siapa jeung balad oge hitungan Lain masalah hitungan. Heuh aing atuh hayang keur udud. pangmayarkeun heula sok hayang duit meuli begitu Lain cing ngomong udud teh. goblok lila meuli duit euy tayang itu aing Tuh bisa pakai supong. udah ting udah deh mana udah bah Udud naon eueuh anjing udud mah. Wah aing jadi bikin duit teh ka barudak. baru saing maneh Heueuh biar si porong jeung si Robet tuh nyabit tubannya dodorong motor karunya teuing di kamarana bieu teh. Nya ku aing duitna dibikeun we kabeh. aduh siapa yang dibikin KB atuh mana teman aja tahu udah aing Cek aing ge sia mah peobok omong cek maneh jeung babaturan mah ulah hitungan nya ku aing dibikeun kabeh we bieu dabongan cek maneh ge jeung balad mah ulas hitungan pake we nu aya mentak lebok we aing endek meuli we udah sorangan Be, si goblok.